skateboard sakit sabodor daripada orang jadi cinta paruku. Mending surah seru sunat segil babarengan. Yo skateboard sakit sabodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Ulasian ku Ci Iim. Tenang, aya naon mah. Dede pasti diharut. Benernya, mun aya naon, bantuan Eti. Pasti atuh. Kieu-kieu ge Dede mah boga pengalaman di tempat gawe. Moal aya nu wani ka Dede mah. Hebat ih Dede mah. Pantesan atuh betah gawe di pabrik. Meni hayang ih sukses juga Dede gawe di kota. Gampang atuh hayang siga Dede mah. Dede hafal kancina? Kuncinya naon, Dek? Doa, ikhtiar, jeung orang dalam. Yo skateboard sakit sabodor daripada orang jadi cinta paruku. Mending surah seru. Kumaha geus panggil aya Amir jeung Abah? Ngeus, tadi isuk-isuk. Kumaha cenah? Nyaman, ngan pingkeun deui mah cenah ulah kitu. Nya atuh, ceuk Iim ge naon geuning harita tepungan heula aya Amir jeung Abah tuluy bebeja. Tuh da ana ge sieun puguh. Sieun kunaon atuh A? Nya sieun maranehna teu percayaeun ka Aa. Daripada ayeuna aya Amir jeung Abah nyusulan Aa ka kota. Nya geus, da ge geus menta hampura. Ari A bebeja teu Iim nimita Aa nepungan aya Amir jeung Abah. Im, toho ate. Aa mah atuh bahaya kieu mah. Engke nyaralahkeun ka Iim geura. Moal, geus kieu. Iim engke tepungan Abah we jeung Ayah Amir langsung. Teu wani atuh nepungan Abah jeung Ayah Amir langsung mah. Kudu aya kawani atuh. Kete Iim ameh jadi awewe mandiri. Teu sakabeh awewe hayang mandiri Aa. Aya oge awewe nu hayang BCA, BRI atawa BNI. Bikin ATM. Mandiri wae Aa. Anu lain. Pantesan aya di dieu geuningan. Kunaon kitu Eti? Hai Glut. Hayu, emang aing sieun kumaneh? Sok rek gelut mah, maju ka dieu. Sok, maju ka dieu sok. Hayang dibere jurus ku aing meunan. Sok, maju ka dieu atuh mah. Sakit itu lewat dina geuningan sok. Bah, mereka mana isuk kene mun geus siap kitu. Kabeneran naik pergi jeung Inai. Abah teh eta tulung. Anta tulung naon, Bah? Pambewarakeun naik ka warga. Lamun manggihan si Ma Eti, keuat laporan ka Abah. Manggihan si Ma Eti? Emangna si Ma Eti ka mana, Bah? Nya eta naik si Ma Eti teh di kamari. Ubah we balik ka imah. Oh, si Ma Eti teh kabur ti imah. Kabur mah henteu naik. Lamun kabur mah meureun kudu aya masalah di imah. Nya atuh ka mana atuh, Bah? Nya kamari mah naik bebeja ka Abah teh cenah rek panggihan jeung si Ceneni. Oh, meureun ngendong di imahna Ceneni meureun. Bubuhan naik di imah Ceneni ge eueuh, penting teh geus ditelepon ku Abah Ceneni teh. Aduh. Ka mana atunya? Mending ngaliurkeun. Heueuh naik, mata Abah eta bantuan ka Inai pangabewarakeun. Siap atuh, Bah. Tapi eta buuk dicukur deui. Nya naik dicukur kamari. Cenah, harita ngomongna mah rek dicepak hungkul handapna. Nya naik kamari ge geus dicepakeun handapna hungkul. Tapi ku sabab eueuh pamulangan, si duit sasana teh kagok we dicukurkeun ka nu luhurna. Kagok potak juga bohla. Gundul.
Sampurasun. Rampes. Geningan Yayas. Aya naon Yayas? Isuk keneh geus nganjil ka imah euceuk. Ya starek ngabejaan cemul. Yan mah eti teh leungit. Aya wae masalah di lembur urang teh. Jika nama lembur urang teh kudu diruat Yas. Nya cu, juga Rama kudu salamatan heula. Atawa liburan Yas. Ngarah pikiran wargana teh stres teuing. Yes, masuk bingung mun aya nu ngajak liburan teh. Bingung kunaon ari Yayas? Rek liburan ka gunung sieun longsor, rek ka pantai sieun tsunami. Kamol geas mah sieun gempa. Menis loba kasieun pisan Yayas mah geus we mendingan cicing di imah. Pugu cicing di imah ge sieun. Sieun kunaon ari Yayas? Sieun aya nu nagih. Kabeneran aya ojon di dia. Apa Cesku? Tadi nama reka imah ojon. Aya pi obrolan penting. Waduh, naon ieu sarewas obrolan naon ieu? Inai teh keamanatan ku si Abah. Kita pangmewarakeun ka warga. Lamun mangihan si Emak Eti, gancang laporan ka Abah. Si Mak Eti kabur? Ih, lain kabur cenah mah Jon. Ngomong nama reka imah ceneni. Ngan tapi nepikeun ka ayeuna teu balik-balik ka imah. Atuh aya kitu mah babari pisan geus we atuh tanyakeun ka Ceneni di mana si Eti ayeuna. Pugu eta ge si Abah geus telepon tadi peuting ka Ceneni. Ngan cenah eueuh. Kieu atuh nya. Kan Ojon ini sebagai ketua Karang Taruna. Ojon rek nitah barudak Karang Taruna nya. Eta kitu we. Geura waca apa barudakna. Kumaha? Geus Jon? Geus. Cik nempo. Nah, jangan nempo sagala. Kumaha eusina? Kieu. Nah, maneh mah ngawe ka batur teh kieu ngan pe we hungkul lain salam. Ah curiga. Curiga naon? Maneh mah lahir teh di adanan. Ngan dirid we hungkul. Lain kitu atuh. Nacan balik ke kota, Dek. Acan ceuk. Libur kene. Kudu nama ayeuna teh gawe ceuk. Nah, tuh lain geura ini. Soream masih kene betah di lembur. Nyanya di lembur matiis tuh juga di kota. Eta ceuk nu mantak dede hoream ka kota teh. Yang geus we atuh cicing di lembur. Nya ceuk lamun cicing di lembur dede teh rek gawe naon? Gawean mah loba, Dek. Aya sawah, aya kebun nu kolot dede we atuh urus. Nya jiga nama ceuk. Rek jadi tani weh. Alus atuh boga pamikiran kitu mah. Dipikir-pikir gawe di kota mah teu puguh. Wah liburna. Bener pisan ceuk. Dede mau ngapoe gawe. Tapi teu katingali hasilna. Ai dede teh gawe atawa digawean? Im, kela dagoan. Ainai. Aya naon, Ah? Yo, skateboard, sketsa bodoh. Daripada urang jadi cita paruku, mending surah seru sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka toko jangan mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.